sabejad-bejadna jelema beunghar tetap pada muji, saalus-alusna akhlak nu miskin tetap aya nu ngahina. Disitulah letak kesabaran jelema miskin, batak nu beunghar teh kudu guguru karena kesabaran orang miskin. Jadi urusan bebere mah entong ukur kanu penghasilan urang. Mere we. Nya. Waktu kita miskin, kita punya uang 10.000, nyumbang 1.000, kita tidak merasa 10% dari uang kita disumbangkan itu sebuah kerugian. Semakin orang kaya itu semakin pelit. Nah, misalnya kita punya uang itu bukan 10.000 kalau sudah kaya, 10 miliar. Betul. Maka kita nggak akan berani ngeluarin 1 miliar. Betul. Ngaji ka guru bukti teh sabaraha tahun? Hampir 10 tahun. Jadi kampung abdi hanya baca Quran. Hanya baca Quran. Ternyata sebetulnya gitu, awak orang masing-masing teu cocok dengan satu ayat pun. Sehingga orang teh terus ngomean diri, terus napakuran diri, neuleman diri, boro-boro aya waktu nyalahkeun batur. Da urang oge dengan satu ayat teu pernah aku. Dengan bismillahirrahmanirrahim teu nyurup. Jadi teu nyurup gitu kan, henteu bisa nyerepkeun kana diri, henteu bisa nyurupkeun kana waruga awak sakujur, sehingga ceramah urang palingan batur ngewa dan memang urang alus pidato goreng contoh. Nah, jadi abdi ngayakeun penelitian eta, ternyata abah masih lolongkrang sampai diuji 3 bulan kapungkur. Anak angkat tong nyanak artos, uih tong nampi artos, sehingga abdi tara pernah pasang tali. Angkat mapah, uih mapah, artinya urang pamer ku pangaboga, nah teu karunya gitu di nusangsara gitu. Jadi, abah ngajarkeun ceramah. Nah, urusan ceramah, mun misalna mangkat ceramah muludan atau warajaban balik teu ngongkosan tong menta. Entong menta. Teu boga ongkos, lempang we. Tapi dah alhamdulillah teu pernah teu punya ongkos. Aya wae. Bahkan abah masihan tugas, abdi kudu ngabiayaan murang kali anu sifatna yatim piatu. Itu bukan murni keinginan abdi, tapi itu murni abah anu nyangem sehingga abdi ngajalankeun kitu teh jujur gitu. Aya papatah abah. Jadi kieu urang teu boga, urang nulungan batur. Loba jelema nu ragu bahwa urang bakal sangsara. Padahal mah eueuh jelema nu sangsara kulantaran tukang tutulung. Itu ayat. Jadi sehatna urang, jagjagna urang, panjangna umur urang, itu aya doa anu nyurucut cai panona yatim miskin anu dibantuan ku urang. Jadi bukan doa urang asli. Terus kamari kan dinu ceramahna almarhum Buya Sakur. Terus ceramahna Gus Baha itu sami. Itu dua-duanya ceramah itu sama salian. Jadi begini, waktu kita miskin, kita punya uang 10.000, nyumbang 1.000, kita tidak merasa 10% dari uang kita disumbangkan itu sebuah kerugian. Semakin orang kaya itu semakin pelit. Nah, misalnya kita punya uang itu bukan 10.000 kalau sudah kaya, 10 miliar. Betul. Maka kita nggak akan berani ngeluarin 1 miliar. Betul. Pamidina hikam sih, hikmah. Orang miskin itu beunghar, orang beunghar itu kadang miskin. Jadi orang miskin punya artos 10.000, ngaluarkeun 5.000, artinya setengah harta disumbangkeun. Anu beunghar anu tadi saur Pak Haji, andai kata punya 5 miliar, apakah mungkin bisa ngaluarkeun 2,5 miliar? Tong 2,5 miliar 500 juta. Nah itu. Tong 500 juta 100 juta we. Bahkan hikmahna kan gini, anu fenomenal alam. Sabejad-bejadna jelema beunghar tetap pada muji, saalus-alusna akhlak nu miskin tetap aya nu ngahina. Disitulah letak kesabaran jelema miskin, batak nu beunghar teh kudu guguru karena kesabaran orang miskin. Sebetulnya gitu. Kan itu mah hakikatna sih. Hakikat. Ini ada. Kan abdi teh ngalaman hirup teh ti keur zaman kuliah. Kan itu babaturanana. Keur zaman kuliah kan teu boga penghasilan. Gitu. Tapi bisa maraban batur ngapoe gitu. Jadi bisa nyakolakeun budak. Teu poho kana ukur badak sih. Iya. Jadi urusan bebere mah entong ukur kanu penghasilan urang. Mere we. Nya. Jadi entong kahalangan kuno ngewa, entong pedah batu resep. Jadi kehalusan mah urusanana urang jeung pangeran urang lah. Allah taala.